Be ame hujan-hujan kieu batur manya geus ngararengkol sarare bararesih ieu mah masih keneh leledokan we. Pan ieu teh usum hujan mah tingali keong loba karek menang tanur TCF. Ieu laukna bisi palid deh. Naon eta digunukeun kitu keong ek dipasak? Rek dipasak, rek dijual, ya rek dibelikeun kana ieu kana asin. Kacida benernya katempo balangsakna teh ampun aing keong wae meuni kudu jadi duit di dieu mah aneh aing. Hari geus datang ngaga atuh. Jeung eta meuni rongkah atuh di pelakan pare ongkoh di pelakan lauk ongkoh kacida. Apaan tadina ngarah panen 2 kali gitu. Ah karipuh-ripuh. Geus kos abi geura melak lauk mah entong di sawah entong. Dina naon atuh? Atuh hayang aman mah jelema beunghar mah nunana dina akuarium bari ngelain lauk butut gitu naon eta mah betok kungkul sina oge. Lauk alus atuh. Barora meuli akuarium atuh da nyasat meuli japuh oge dek ngajual keong. Kabina-bina teuingan. Ari Cuti udah ka mana? Ada ka mana we atuh meuni tanya teuingan. Ampun kitu ditanya teh.